Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Eta tah terapkeun coba ge. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik, ulah inget ka pamerena, inget ka nu merena. Ridho Gusti. Tah, urang dibere sehat, ulah inget kana sehatna, tapi inget ka nu mere sehatna. Gusti nu mere sehat ka abdi, abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang urang maju, ulah neuleuh maju dagangna, nu dideuleuh nu mere dagangna. Ridho Gusti. Urang ku harincan kawin, haju dikawinkeun. Gusti, ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena. Allah, lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang tala'al badru alaina Tala'al badru alaina, datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang, Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut, kasep kolbu caang kolbu badru. Lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah. Tala'al badru alaina, datang min saniatil wada, ti arah saniatil wada, kampung datang ngaranna kampung saniatil wada. Wajib syukru alaina, wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama. Mada'a lillahi da'i, ya Allah, ieulah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama. Nu mantak cek Imam Ja'far mah, cek Imam Ja'far, anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam. Anta syamsun, anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe. Anta badrun, anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama. Anta nurun fauqa nurin, anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya. Anta iksiru, anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad. Anta misbahu sudur, anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh, hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji. Ketika peting poek, panon poe nyorot, ya Allah ya Rabb. Haji Masuri kadeuleu, Haji Wati kadeuleu, Haji Rusdi kadeuleu, Kah Kasepna teh kadeuleu. Nyana teh asa kasep bae cak nyana. Wallahu alam cak halayak rame mah. Tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tang koteteng ben mantap kayak nyandung yang ngerasa kasep barang dideuleu ya Allah. Sakitu kaayaanana. Pas-pasan. Teh Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan. Kangjeng Nabi moal anu ngabandingan, anta syamsun, anta badrun. Tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat. Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya, bisa nyaangan kolbu. Kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha? Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9. Begitu ngaputan lampuna parem, otomatis jarum naragag plek. Bingung Siti Aisyah, lampu parem
jarum ragag. Cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincak tadi kerami kemong teu kuari. Wah teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu pareung aju katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badrun urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat aya kari ya Allah Kangjeng mah caang ieu nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot da fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi aya dunia cacaang Kangjeng Nabi aya urang cacaang Kangjeng Nabi aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi aya surga cacaang Kangjeng Nabi aya neraka cacaang Kangjeng Nabi moal diomongkeun ku Gusti Allah hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga ieu kan luar biasa cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok dalang aya di Cilongok anu sok ditiup oe teh naon eta naon trompet naon eta ngaranna trompet tatangganya aya di Cilongok ayo coba naon pokona Raja Gapleh di Cilongok Raja Remi di Cilongok eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris dage atuh teu bisa dicokot ku urang waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri keris Haji Patin pohara tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah keris dipikeun ku nyana tah segala dipikeun ih ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok geus eueuh nu main remi eueuh nu main batur remi teh naon gara Gapleh tuh siapa nyahoan nyahoan jauh berenya koprok kasih orang ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina di neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ieu nu nawaran ngridit menawaran kreditan nah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng heuy haram neraka jahanam tah lamun nu ngridit can kasorot lamun nu teu ngridit kasorot misalnya jam 10 beuting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain etek mau malah nu geulis kawaron malah nu geulis jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang lamun kitu bet Cilongok mantep gareulis urang Cilongok tapi lain penduduk asli geulis misalnya ya aya we geulis lah pokona kurang mana bae dia seungit nya geulis datang misalnya ke Haji Masuri hajunyana bubuka bajuna buka jadi buka kutangna dibuka waduh haju sempakna dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mah deuk sedekah bae ka Mang Haji nah kira-kira muat Mang Haji kira-kira mikir-mikir cek nyana wah sinarna leutik sinarna leutik aduh
anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh mong gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona mah hayang awak aya ban dicabut di Sinar nah moda mikir-mikir kene coba ka Haji Bahri saya datang aja geus dari tihela bae wah ieu mantep cenah ieu mah barang disorotan ceknya ieu kula rangda saya berenang 10 tahun mah ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dieu sia cangkup eueuh sinaran jasa tah mah aduh komo ka Dulgani mah kakarang can dibukaan gua geura buka oh tamasa kumaha orek koros atuh beres eta lamun eueuh sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sodakoh apa sodakoh diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ieu geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya teh bertah aya mah aya sinaran moal kajian kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari ka dieu nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wow kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai nggak ada wah saya tahu cina kalau mau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah ieu nagara mantak acak-acakan emang kumaha nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeun teh urusan nyana nu penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga tidak terkecuali pokona mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zaman geus 14 abad masih keneh nyorot Masya Allah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran atskol atskia aspal asbia azgal azkia eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel ku urang set urang bisa hiber ka Cirebon iksir. Urang teh cicing hayang ka Singapura langsung cekel set langsung teh kudu make lain air ragag di Karawang teu kudu ieu mah lain teu kudu ieu mah kayu iksir cekel ku urang beungsa langsung udah cak ka Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura. Eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak.
Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon pokoknya didalegan bae heuh sia kunaon teu kicep itu barang di dalam Masya Allah nya paruti nya baragus teu ditutupan di Singapura mah nya geus ngajakan deui ira cenah ke Singapura deui naon sia Dek jarah sih menek deuli eta heuh sia ya Allah tah boga kayu iksir boga kayu iksir cekelan hayang naon urang dagang nyekel kayu iksir dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda nah nanyakeun tangkal aduh geus tinggalin zaman geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir iksir Masya Allah urang bodoh cekel kayu iksir baca Quran bisa maca urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli tah lir teu beda jeung kayu iksir jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho masyaallah karim jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sidina Ali tadi Ali panggil Ali mah teu aya ka mana Ali dek dibere bendera bereun muriang naon nyeri mata tidak ka dieu dek dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sidina Ali teh ka dieu Ali ciduhan wah usap ku Kangjeng set mata Masya Allah cak Sidina Ali leuwih bengras tibatan memeh muriang mata kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri hayang nyaho coba mun teu buta bisa ulah usap-usap lah Haji Bahri atuh Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set usap Masya Allah coba ciduh Haji Bahri usap pan jadi kieu cenah ieu da tadina mah aya remeng-remeng mana kuari jadi poek salah ngusap aduh nah ieu lah iksir lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444 tuh memeh berangkat geus olab atuh ieu mah jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb nah ieu iksir baca ku urang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho kana papasten Allah carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah Allah ridho ka urang ridho ka Allah eta tah terapkeun coba urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget ka nu mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi ridho dibere sehat ku Gusti ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti urang kuarincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang bosen nya gede panyelintuh sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal dedeh jeung nyaah kitu Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyin eueuh dagingan mun kaluar di udag-udag anjing pajar tulang lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salila hirup di dunia abdi ridho Gusti
sanes ka ieu ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti masyaallah babarita ngomong mah babarita ayo coba ridho eta bagus itu kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca masyaallah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh teh anggeus deui bae iksir ieu iksir teh anggeus deui bae wah taun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho nah sababaraha macam ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusdi mah geus julat cileuk bae nya mah lain deuk muludan deuk ngadar sate tah ieu ridho Gusti ka urang ridho urang ka Gusti syaratna maca sholawat nama neuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti masyaallah ieu bakal jadi iksir urang dok contoh iksir hari eta Aang Nuh bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 80 hiji nyana nyaba ka Garut naik hardtop supirna supir cak supirnya ulah jalan dia jalan dia mah eta jembatana nuju di omean jalan dia wae cek Ang urang jalan di tu wae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur terus mah pan teu bisa bahasa Cianjur nya mah bahasa dia bae dek mana sia asana seubeuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegleg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo Garut mah lain deui Garut mah mantep dah cika ante jalan di wae ih jembatanana nuju di omel wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cek ante hayu jalan di nya bae atuh supir terus bae ge waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan urang mobil ieu hardtop datang tah Aangna kan peureum bae nya terus Ang ieu jembatanna putus terus gas ieu sanes gas kitu henteu aya jembatan gas sagada gas cak supir teh aing kuari paeh ye gas pokona nuturkeun ka Aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber Aangna geus kieu bae geus beres eta entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir masyaallah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan kula dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu arah istimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek geus ka iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah ieu insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksiru wa wali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh horenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iyalah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun Junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asban tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus kakersana Kiai Haji Profesor Abuya Supendi AF mudah-mudahan nyana selalu dipanjangkeun ku Gusti Allah. Oge ka dokter anu ti Kampung Doyong. Berikut para tokoh-tokoh anu lainna bila khusus pisan ke keluarga di Jawa Tengah Kedu anu mudah-mudahan nyana datang ka dieu mawa kotok hideung camani terutama sekali ka Bapak Haji Rosyidi anu masih keneh seungit anyar datang ti Mekah kumna ahli-ahli ledug nu kolot nu ngora alaki awewe mudah-mudahan urang kabehan di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah sanajan urang teu ka Mekah tapi bau Mekah nama aya
sepanjang perjalanan menunaikan ibadah haji anu aneh jeung nu model bagi Haji Rosyidi adalah perjalanan nu ayeuna. Aya kamodelan begitu datang ke Mekah kamarna khusus jang Haji Rosyidi doang. Teu daekeun batur geusian, ieulah kaistimewaan. Dipaksa ge batur titah di dinya embung. Jadi Haji Rosyidi mah khusus aneh. Sapoe dua poe tilu poe Haji Rosyidi na aneh. Batur ge dititah kadinya embungeun aneh. Ternyata selidik punya selidik horeng nu ngeusi kamar eta aya sameme Haji Rosyidi datang maot. Ngana ge mun kira-kira nyahoeun moal daekeun. Jadi aya nu maot eta anugerah bagi Haji Rosyidi, kamar henteu campur jeung nu sejen. Iyalah kauntunganan. Mudah-mudahan ke Rusdi ge deuk ngaberangkat tahun hareup, mudah-mudahan terjadi seperti kitu deui. Sugan kula mah dongeng nu aneh teh Haji Rosyidi naon. Aju nelepon ka kula, "Pak Kiai, ya. Ini saya udah ada di Mekah, mau kirim apa? Mau pesan apa?" Cek kula, "Saya pesan onta hidup." Nyana bingung, bawanya gimana? Sebab kebo mah eueuh pan di Mekah bener teh. Eueuh janggupak. Lamun urang nyaritakeun tentang ibadah haji, kaistimewaan jeung kahebatanana geus teu aneh. Lantaran ku Kangjeng Nabi dideretkeun sederet jeung sabilillah, jihad fi sabilillah. Aya awewe nyarios ka Kangjeng, "Ya Rasulullah, ku kabi ta ganjaran jihad fisabilillah, abdi hayong milu perang." Cek Kangjeng Nabi, "Ulah sakali deui abdi hayang perang, apalah nu jahidu ya Rasulullah?" "Ulah 3 kali diulah." Cek Kangjeng Nabi, "Lamun teu mah hayang akur jeung ganjaran perang, ialah ngalaksanakeun ibadah haji. Sarua jeung perang, nu mantak eueuh nu teu ceurik deka Mekah mah careurik bae. Lantaran pikiranana bisa balik deui tah henteu ieu aing. Mantak aya nu ceurik bebeneran, aya nu ceurik lalagaan. Aya nu cerik lalagaan mah rarasaan sehat dan lain sebagainya lah, panjang umur cerik mah cerik bae. Aya nu cerik bebeneran, jelema boga hutang gede teu kabayar lah aing mah mending paeh bae di Mekah. Urang nyaritakeun seputar ibadah haji istimewa, tapi begitu diteliti horenganan aya jelema nu hebat. Ketika toab aya jelema nu neuleu bahwa beungeutna berubah. Aya nu kadeuleuna babi, aya nu kadeuleuna anjing, aya nu kadeuleuna buaya. Toab mah toab babarengan, tapi dibukakeun hijab ku Gusti Allah, beungeutna beda-beda. Masya Allah. Teu kudu di Mekah, teu kudu di Baitullah bae. Sabenerna mah sanajan diriungan kieu ge jakulan leubeungeut Haji Pendi asana lain deui.
lain tisa sari asana ya. Berubah bener ya. Kuna aya naon bae. Urang lamun ningali seperti kitu teh inggis. Mun baheula aya tamu urang seberang begitu nyebrang di Merak nyana lempang dedeleuan nyana kadeleuna eta jelema teh aya nu anjing anu babi anjing babi nyana muringkak bulu nyana nage nyana kaget sebab can pernah terjadi seperti itu. Begitu datang waktu sholat dek sholat asup ka masjid pinuh ku tai terjadi nyana sholat di masjid neangan musola ge pinuh ku kotoran aya musola nu butut nu tilok dipake ku masyarakat nyana asup kadinya sholat didinya sebab kadeleuna ku mata nyana mah bersih. Lamun urang kuari ningali tampang-tampang nu aya di dieu sakieu mah karasep kan dibandingkeun jeung monyet solear mah lumayan lah sakieu mah. Baju bararagus, setil dan lain sebagainya. Aya nu make jas hideung, macem-macem. Tapi lamun ditilik di jerona wallahu a'lam. Mun dibuktikan ku Allah meureunanan ieu ge sarua bae anu buaya darat. Inggis da urang lamun seperti kos kitu. Lamun urang ngandalkeun make mata ieu bae urang selalu katipu. Tapi lamun urang ngaandalanana make mata ieu kakara rada deureusa. Geus hese jelema anu selalu memandang make ieu. Kaluaran sakola mah ti SD ka SMP teu pernah aya nu memandang make mata batin. Ka SMA leuwih parah. Kuliah ti dituna. Sakola mah teu bisa diandalkeun, nu mantap ka dituna maling korupsi. Zolim. Iwal ti para santri we anu dedeleuanana make pandeuleu mata hate. Nyana masal ngariung be hatena langsung berkat ya. Mata hate main. Sial ta santri. Sugan teh mata hatena bagus. Orenganan. Cacak santri kos gitu tuh komo iya. Parah ya mah tuh. Iya ese dah urang dedelan make mata ieu. Mantak beda. Kiai lamun jadi kiai dedeleuana make mata ieu doang cilaka. Apung-apungan kiai. Moal hayang wau jeung nu susah. Moal hayang nanya ka nini. Moal hayang nanya ka jelema anu caludi. Hayangna teh bangsa jeung nu sugih jeung pejabat. Hayang wauhna jeung nu geulis bae. Tapi lamun dedeleuana make mata ieu, waduh mantep. Ulah nu geulis nini di obrolan. Parah ya mah kiai. Itu ona make doa ieu nu geulis doang. Ieu mah parah kan nini terus bae. Nini. Maka dalam rangka mengenal akhirat teu bisa make mata ieu. Kudu make mata batin. Urang ketika cerita alam barzah, alam kubur, cara Ibu Hajah Ismiati geus aya di alam nu itu. Nu urang ge kapan bakal ka alam nu itu. Jeung aya nu tereh, aya nu lambat.
pasti nu kolot nu tarereh ka ditu nu geus wisan jeung urang doakeun bae mudah-mudahan emang nyana nu teh heula ai geus nu mana deui atuh nu pantes baja nu eta tuh ningali ka alam barzah ku mata ieu mah sakikituna bae tapi barang neuleuh ku mata hate horenganan aing teh bakal dibaringkeun bakal dibuka ieu bakal ditempelkeun kana tangan teu nyaho eta presiden raja menteri gubernur teu nyaho eta kiai ustad santri saha bae bakal ditempelkeun tidinya teh bakal aya nu nuturkeun amal bakal aya pertanyaan malaikat munkar nakir bakal aya kasenangan kubur jeung aya siksa kubur engke bakal dihudangkeun jaga bakal digiring ka mahsyar nu neuleuh lain mata ieu mata ieu lantaran urang mah geus beunta mata hate sebab urang mah pan mata ieu lah geus make aqua geus jeruk geus anggur es cau kabeh geus beunta mata ieu ge beunta oh jaheuh kadeuleu ku ari mah oh tapi coba si encek si kafir dahar-dahar bae nginum-nginum bae mata hatena teu beunta nya mun dicaritaan alam kubur atunya mah seuri apa-apaan itu menghayal itu mah kiai gila kali itu kiai masa ada orang udah mati bangun lagi gak ada ceritanya dari dulu orang mati bisa bangun lagi wah coba kita rekam tolong tuh coba cek mah hayang ngerekam coba direkam ceknya tadi jero hayang nyok sorana aya keluar cek mah belum teh mata hatena pare dah hayang ngabukakeun mata hate teh ternyata hese aya jelema masyaallah kunaon bager-bager teh kabageranana fakir miskin disantuni yatim piatu komo nu geulis mah berean konya musola dibangun masjid terus dibangun budak anu susah diberean kabelah dieuna bager pohara jasa satahun 2 tahun geus eueuh tanding kabageranana datang ka jelema ge ngararomong hebat amat eta sih ku kabageranana pohara amat 5 tahun 7 tahun makin menjadi-jadi bageurna diajakan mabok embung diajakan judi embung diajakan nongkrong di warjok embung ieu mah bager teh bager bae peuting hudang bae malah lain mata ieu nu hudang ge mata ieu hudang anu unggut-unggutan lain hulu ieu doang hulu luhur handap unggut-unggutan hebat jelema Masya Allah wara teliti punya teliti ieu naon sih jadi bager kieu jadi hebat kieu aya naon oh horenganan kakurung ku Haji Mabrur jadi Haji Mabrur mah nyanana ge teu karasa bahwa nyana teh ieu didorong ku kamabruran embung ngalaksanakeun maksiat teh jadi lamun haji geus mabrur mah kos kitu bae dititah maksiat teh embung aya deui ki haji beuh ki haji dagang oplos bae aju bohong bae hutang teu dibayar bae ngariung hayang berkat bae ka jelema galak bae mun nginjem mobil bebejana kempes teh kempes beneran gitu ya mardud ieu teh nu kos itu mardud
Aya tah haji kos gitu kuari gawe di mana. Mardud eta. Jadi mabrur jeung mardud teh bisa dijieun-jieun. Jadi jangan nu ngadorong, kamardudan teh ngadorong, kamabruran ngadorong teu karasa jelemana. Tah kos itu jadi mardud teh ngedorong bae supaya mardud. Mabrur gitu kan teu bisa tahan. Kajen teuing dicaritakeun al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tetep bae teu bisa kadorong ku mabrur, emang mardud mah mardud bae. Kitu keneh nu mabrur, kajen teuing dipaksa ge ti mardud tumbung bae. Kitulah kamabruran jeung kamardudan teh seperti kos kitu. Jadi ngadorong ka jelema nu mabrur, mabrur bisa ngajagaan. Mardud kitu keneh. Nah, lamun orang carita tentang mardud, tentang mabrur, geus sering. Kuari mah urang carita ibadah teh nu paling hebat naon sebenarnya. Ibadah nu paling hebat teh ternyata ibadah anu gede jasa gangguanana. Sebab ibadah nu gede jasa gangguanana eta teh sarua jeung perang. Jadi berarti mana nu leuwih gede gangguanana didinyalah nyana bisa jihad fisabilillah. Teliti punya teliti ternyata horenganan nu gede ganjaranana nama pedagang. Pedagang. Oh bener. Gede ganjaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang teh nomor hiji nu mentak moal aya moal pati-pati dagang dijadikeun nomor hiji lamun henteu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh, alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros bagusan mana at-tajirus saduq, pedagang anu bener anu jujur jeung anu mutafarrig lil ibadah juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al mutafarrig lil ibadah, pedagang anu bener atawa anu ibadah bae, makahan ngaji di masjid bae, di majlis bae, dibandingkeun jeung pedagang nu bener ieu moal tepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus saduq ahabbu ilayya. Pedagang anu bener anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah. Nu mantak alhamdulillah hadena ge Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesep nya ieu. Pohara ieu. Ngan di dinya ge at-tajirus saduq, pedagang nu banget bener make banget. Banget bener. Nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datangna loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ito wa fi tariqi datang setan ka pedagang mah. Di mana ye? Hiji dina nimbang, setan dirinya joget. Joget setan. Dina ngitung setan geus kikian bae. Kurangan. Kurangan. Hayu. Biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha teh? Sabal teh segitu teh. Biasa 100. Nah, setan bisik. Kurangan hiji.
Jadi lamun satrek teh satrek puso seberapa? 50.000. Nah, jadi lamun sabal dikurangan hiji kurang seberapa? Tuh, nyahoan jasa 2.500 cenah. Atuh berarti coba pinter jasa. Ya Allah, paingan Haji Agus Bungeun babaturan jeung nyana. Atuh iya. Martut dia. Yati setan fitarikil mizan tapi tarikil mikial nimbang karung mah tadi timbang kan ente nya nama cuma dihitung doang kurang-kurang gitu itu lamun kanyahoan kurang di itu kan telepon tah engke kumaha tah jawabanana ini ada kekurangan 2.000 gimana teh oh di jalan itu mah kali ada yang nyolong blon itu logika teh ente mah faktor kesengajaan. Aduh parah ya mah kos kieu dagang Masya Allah paling minim anak-anak kali tuh waduh ngitungnya ngeberes lah anak-anak mohon maaf aja lah namanya juga karyawan udah jangan salahin saya ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah gitu baik palingnya kos gitu tah nu enggeus kos gitu tah masa dikurangan di jalan jadi tuna nah iya setan tah dina nimbang di warung letik bae warung letik geus datang we joget setan di dinya sakilo kurangan saon hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo tuh nyawan lancar maksudnya karena gitu lancar jasa tah ya Allah emang batur jurig beren Gusti Allah aduh geus nu ngameteran komo teman tukang jengkol bisa jasa kan tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neulekeun bisa nama teh segitu ieu na leungeun aya hiji mah hiji dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah loh 12 loh sih beneran tuh sudah ngitung coba aing mah meuli 100 hitung di imah tek datang kaya 100 bae ge eta kurang eta 100 bangsa 20 mah kurang bisa tuh tukang jengkol ya Allah hiji mah hiji dua mah tilu mah loh setan aduh tapi tukang obat mah enggak ya Pak ya enggak ada ya susah setan susahin takut disuntik kali. Oh, jujur ya nama, jujur. Siapa disuntik setan? Masya Allah. Tuh. Iya, orang dan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran. Datang melalui kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan aduh Masya Allah iya pedagang iya boro-boro pedagang gede pedagang letik baik pedagang letik kudu bae ngurangan tukang beas iya nu main bisa jasa tak Masya Allah ngaleteranana set satu red dua iya gorengan iya bisa nih eta nu kayu nate nu kitu maranti kayu teh naon ngaranna eta kerokanana kerokan ieu mah main bae teh bisa tukang beas kula sok ndelegeun bae ieu pan tukang beas ieu kitu bisa eta nya ku cepet jadi teu kanyahoan 10 liter seprapat mah geus aya bener kan mana di tukang beas ayo ngaku aduh ya Allah ya Rabbi guys tamah eta mau jelas-jelas kuari tukang gabah
lamun nusok melian teh ka imah-imah almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh, eta kalengna handapna ngendong. Heh, kaleng ngendong, handapna ngendong. Masya Allah, ngendong biasa ka handap. Geus teu bisa dilempengkeun. Teu bisa nangtung da kaleng. Kudu dicekelan kieu ye. Lantaran ngendong ka handap. Giliran bae urang deuk meuli. Naik. Kaleng. Keluar kaleng naik. Masya Allah ngajengking. Masya Allah, barang ditanya, Mang, iya mamang tukang gabah orang mana? Orang pondok. Sial. Bener orang pondok ya. Kaleng, letter, dimain-main gitu. Nemandak Kangjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus saduk. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Dek salat mangga bae, dek zikir mangga bae, dek baca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlasna diri sorangan. Tapi pedagang mah ieu jihad fisabilillah. Torojol setan, lamun nyana lulus digoda ku setan, ieu nilena sarua jeung perang sabilillah. Lain alhamdulillah kitu henteu sih. Togol alhamdulillah. Buku tadi ge beungeutna robah. Tah, ieu yati syaitan fi tariqil mizan. Lamun urang nimbang, hate kurangan asetik tapi urang teger ulah. Ulah kajen kumaha dek rugi dek untung pokona mah sakilo bae berarti lulus. Lulus tah. Ngameteran sameter bae lulus. Eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh eta ngameteran lawon cepet jasa bisa. Seret meuli 5 meter aya 4 meter setengah. Kunaon bisa amat eta? Pedagang. Ya Allah ya Rabbi, eueuh nu jujur. Ternyata Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh ya horenganan eueuh nu jujur, ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur. Wallahu alam nu ieu. Maksudna nu deukeut mah. Sarua jeung perang nyana. Nu mantak pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga. Alhamdulillah malulu. Pangheulana ka sorga. Pedagang nu jujur. Ya Allah ya Rabbi. Sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqirus sabir. Pohare eta. Jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sabar. Jelema fakir sabar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih. Sebab naon? Nu fakir sabar ngan nyana doang, ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan. Ye, ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan. Coba pedagang nu teu bener, sia lain mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi. Emang kunaon? Jadi kurangan, jadi oplos, kayak ku baledeg gitu. Mulai geus. Atuh disumpahan geus. Disumpahan ku jelema. Waduh geus PBA-kan. Aya ke babaturan urang ngajual ka JPN. Ulah, kunaon? Sok dihutang, sok dibayar. Geus parah. Parah. Waduh, Masya Allah. Pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah. Kunaon eta? Lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur. Dibandingkeun kaheseanana ku ulama kos kumaha sih? Kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah. Jadi khalifah, jadi pemerintah nu jujur teh hese. Lain sekedar hese, ceuk urang kedua huese. Huese. Di partai jujur tek ceuli. Di PKB jujur eueuh ti dituna. Di P3 aya orang PKB eueuh di dieu. P3 jujur eueuh ti dituna. Golkar tuh ngomong Golkar. Eueuh jujur partai mah pembual kabeh ge. Ieu bat lain cak ulama
hesena neangan pedagang jujur sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur wese rese jasa ya Allah ya Rabbi atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya pokona mah asana enduk bangun teh enduk hebat negara barang geus bae kapilih bangun melempem bae lurah enduk dipilih ku urang lurah pohara jasa janji ieu janji itu janji ieu janji itu barang geus bae biasa bae ih sugan teh lurah ieu keur carita lain cakula ieu nyampaikeun doang ye aya dipikir-pikir ja bener sugan di PKB mah henteu meureun henteu di PKB maksud di PKB mah ada beneran gitu seuri deui bangun teu percaya henteu wah ekstrim ya mah ya ekstrim ya mah waduh beres aduh duit yang konsolidasi pakai meuli ban mana ya Haji Ian teu beres duit yang konsolidasi pakai meuli ban Masya Allah eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi 2 juta nu dibikeunan 8 juta ditilep punyana operasional eta kos kitu eta mah di Amerika di dieu mah tuh waduh bener iya atajirus shodiq pedagang anu bener leuwih dipake keresep tibatan jelema nu juntrung ibadah lantaran naon ku hese-hesena sebab nyana selalu perang menghadapi hitungan berarti perang menghadapi takran berarti perang menghadapi meteran berarti perang menghadapi memberi berarti perang menghadapi nyokot berarti perang ndek nyokot barang nyana perang ndek mere barang nyana perang terus-terusan teureun-eureun perang hatta ndek sodakoh bae dek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator tek kalkulator waduh hari ini enggak usah sodakoh dah aya aturan kos gitu tidak ada uang untuk sodakoh hari ini banyak sodakoh pedagang mah kos gitu jasa Masya Allah hese jasa dek sodakoh teh pait hese ayo jihad fisabilillah orang lamun nyaritakeun jihad di Palestina jihad di Suriah jihad di Irak dan lain sebagainya di Cina dan lain sebagainya enggak padahal mah teu kudu jihad diri itu dagang ka jihad fisabilillah waduh aya aturan pedagang masalah ki jeung pamajikan ribut salaki jeung pamajikan duit teh masing-masing duitna duit salaki duit pamajikan eta pun blon eta pedagang teh hampir blon kabeh kusari itu tah Masya Allah nah iyalah nu mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur pangheulana ka sorga mudah-mudahan pedagang anu aya di ledug khususna umumna di santero dibere jalalujur ku Gusti Allah nu geus manggeus supaya ditobatan nu encan mah supaya mulai deui tobat maksudna tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala beuh urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangaji pengen dipanjang umurna cak tatanggana emang kunaon gitu nyana mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh ngeunah kami mah teu dititah deui ge endek jadi satpam bae abeh mangaji pengen di aman ngeunah di satpaman teu kudu dititah deui aya jelema tulag-tulagan hei kemana sia hah bangona mencurigakan awas emang situ siapa aing lain sasahana tetanggana aing mah kulantaran aing geus kabeuli jasa ku mangaji pengen di geus awas sia indit ka ditu bila perlu neuk dicokot bagi dua jeung aing
eta kos gitu ya Allah ya Rabbi. Nailah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salila hirup urang dititah ibadah, dagangna niatan ibadah, bisnisna niatan ibadah, tanina niatan ibadah, di kantor jadi guru niatan ibadah, PNS niatan ibadah, ujung-ujung nama nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ke negeri urang nu asli, dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat nu ka sorga ngeunah di sorga nu ka neraka ngarasakeun nyerina siksa neraka. Nu mantak urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan khususna almarhumah ibu Ismiati dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun di kuburanana, diberekan nikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang nu geus maraot, bapak urang, guru urang, mudah-mudahan sarua dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Lantaran kurang rada kurang sehat dicukupkan sakieu padahal mah aya dongeng pedagang jujur jeung dongeng pedagang mardud. Malah aya awewe anu dagang jujur deui. Bisa hiber ka Mekah urang Mesir. Bahkan nyungseurikeun ka jelema-jelema anu sejen, loba nu ngalamar. Tapi nyanana tetep embung bae. Tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tadina ngalamar akhirna ditolak ku eta awewe barang datang ke Mekah diterima lantaran naon horenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur. Lain alhamdulillah batur. Asa kanyana bae heran aing mah. Kan ieu mah insyaallah dongengna engke bae lantaran kulana kurang sehat. Nya dicukupkan sakieu urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutasabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma salamatan 'alaina wa 'alal hujjaj wal guzati wal musafirin fi barrika wa bahrika ajma'in innaka 'ala ma tasha'u qadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura ya alima ma bisudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha wa abil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.